Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, hayu urang neda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun Ama nu Maha Agung Maha Mulia, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan panggani ka Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng nglarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Parada ieu disunkeun dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepanan urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Rahmat Allah Nu Ageng. Dumasar kitab Jabur pasal 51 ayat 1 dugi ka 10. Nah, setujanten puser panglenyepan urang eta ayatna nu katilu anu unggulna kieu. Nun Allah sing hawatos ka abdi demi satia asih Gusti. Pupus dosa abdi demi Gusti teh Maha Kurnia. Para mitra, kacida bingahna Mulyono alit ulin di pakarangan. Manehna teu ningali jalan dugi labuh ti dalikeun. Dengkulna bareuh jeung kaluar getih. Mulyono ceurik, henteu saukur ngarasa nyeri, tapi oge mirasa hanjakal sabab manehna make calana anyar, kotor ku taneuh. Akhirna Mulyono lumpat nyamperkeun indungna. Pun ibu kacida nyaahna ka Mulyono. Langsung wae ngalilipur sareng ngabersihan tatu di suku putrana. Calana nu kotor oge diganti, Mulyono akhirna bingah deui. Para mitra, kitab Jabur 51 mangrupi doa pertobatan Raja Daud. Saparantos anjeunna ragrag kana dosa. Daud rumaos yen anjeunna parantos nganyeri hate Gusti. Nanging dilebet penyesalan hatena, anjeunna nampi pangharepan. Anjeunna yakin yen Gusti Allah teh sifatna ulas asih. Gusti Allah kersa masihan pangampunan kanggo jalmi anu tobat. Dina rahmat anu jembar, Gusti ngamurnikeun hate manusia katut neguhkeun imanna. Salirana masihan kabagjaan, kasalametan tur kakiatan, sangkan saha wae nu parantos dihampura dosana tiasa lumampah dina jalan anu bener. Para wargi sadayana, saha anu masih nyimpen dosa di hatena? Hayu urang ngaku sadaya kalepatan, nyuhunkeun dihampura ku Gusti, sareng nampi kuasa anu ngamulihkeun. Ulah leungit pangharepan, ulah undur kurasa isin, kumargi Gusti teh satia sareng adil. Salirana tiasa nyucikeun urang tina sagala nu jahat. Hayu urang sumping ka Gusti kalayan iman nu sajati. Urang hirup dina pertobatan sareng kalakuan nu saluyu sareng pangersana. Hayu urang nedah. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan dinget ieu. Berkahan abdi sadaya dina ngalakonan kahirupan sadidinten. Ulah leungit pangharepan, ulah undur kurasa isin, kumargi Gusti teh satia sareng adil. Mung Gusti anu kersa nyucikeun abdi sadaya tina sagala nu jahat. Hatur nuhun Gusti, parada ieu disambat sareng disuhunkeun dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra rupina, sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Magi ku cara kitu para mitra tos rubiung dina kamasurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan.